Sebelum nonton video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya, dan share juga ke teman-teman kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Apa nih? Assalamualaikum. Halo. Mana suaranya? Halo sinyal. Halo. Kon telepon. Untuk ngomong-ngomong. Halo. Ngapain nanti tuh goblok ya? Nelfon tapi itu ngomong-ngomong. Pusing kena aing kudu jual ketulah ke forum. Jual lah. Jangan dino halus di tah forum itu aing. Mesti ngelak. Nah. Geus lah nanti. Nelfon teu bisa malah usaraan jual kajeun kene. Tuker tambah gitu menang HP nu halus deui lah. Paling posting enak lah. Nah ada goan kumelina. HP teh ampun goreng-goreng teuing aing nek meuli ge da hese teu boga duit akibat corona. Ayolah buru lah karomen meulikeun HP aing lah meh bisa meuli nu anyar deui. Anjing. Makanya dah. Ayat tuh. Ayat tuh. Di Keparum tuh apa teh? Ke Parum kieu. Kumahaan? Aduh. Anjing teh padahal aing keur main ieu teh. Bertek-tekan. Kalah Parum sih. Duh kumaha teh? Di Parum kieu. Karena teriak-teriak menikahnya cadekeun paling ke forum hesek kieu tuh harum kita makan lagi kumaha nek ieu tah hirup deh bisa ngumpul hirup mungkin main forum sebenarnya menangan untung manggilan sugan we di BT komen lah Kang BT di HP Alcatel kumaha da ingat henteu neangan terpanggih wae di forum teh mana nu komen tah sugan we anu komen ayo Kang BT weh ujung HP Alcatel gan langsung ingat lah komen deh mayan harus ayo Kang pik mana pena nah ngebales ayo Kang bade COD Irha jam baraha sudahan menang ini HP itu dapi angkeun lagi nah tah COD di mana pokoknya balas di COD jalan tengah Kang situ buleud ayo nak dagu nges ini mah berangkat lu ngajak ayeuna COD di kota ayo berangkat ayeuna cenah bukan we tebongkor teuing sugana menang HP halus lah. A few moments later. Mana di jelema teh nu nek COD teh nya lila ngadaguan kadina ge nagreb na motor. Moal kitu tuh COD teh. Ka mana deui? Nah di nu COD can datang-datang wae.
lila wae ngadagoan teh kesel dah ting jadi ting moal ieu teh ting ditipu mah teu datang-datang wae mana deui Mana jelema teh aing ieu teh? Ka mana jelema teh teh? Di WA teu aktif, di telepon sakomo. Bobo PHP aing ieu teh ye. gitu nu ngadagoan boba itu samperkeun we heula ieu mah Kang ieu lain anu cingode teh Mohon ieu tadi dina FB sanes. di dagoan tadi di dieu Abdi pilarian datang gitu. wae kumaha ieu apa teh Nya cek bar heula we anu tuh. cek heula geus Kang itu mah urang cekna di dinya we Ayo. Siap. ayo di dieu Kang mah tadi dewe menyantai ayo karangna ieu mah Tapi tong paandek ieu datang dulu. jauhan Sarona kompangna mah. tapi nama nadiekeun Ieu. adalah kade jauhan Betul. Masing-masing ngecekna bisa tuh. anu minusan euy apa Oh, ha? bising we cek heula sok-sok we Ayo sama-sama ngecek we. Bang jadikeun apa nama halus gini nih nah wae cek heula minusan we cek tapi ngomong minusan aya dia halus apa teh Ini baru lagi HP teh jika peta bener gitu. Baiklah nu penting mah tong bongkor teuing we. Coba arareueuhan dina ge. Daripada nu aing sok pae wae lumayan. ayo Kang apa teh jadi moal ayeuna Nya kumaha didinya eta mah. ya nu di dieu mah geus jadi eta nu dinya resep henteu Tapi jika peta ieu teh aing mah puna naon ngaruh henteu. moal ngaruh eta mah Bener ieu hungkul. halus dijamin ke sok bising na minusan mah kontak we di dieu sok moal mah ngabohong moal HP mah halus Oh, atuh aing kitu mah hayu kumaha deal nya deal Ayo tong salam. salaman rada jauh Tunda salaman teh bener. Ayo tuh Kang, ayo kitu mah pas deal mah. payunya Ayo siap. Ditampi yeuna nya barangna ye. Ayo. Bulan we kebeneran ini. Menang apa anya? Apa aja? ayo ke Bali lah pesan gede kayak mama Nongkrong lah di dia juga aya wifi gratis. Naon jika nongkrong di dia ya? Anggar we kudu make masker corona. Wifi we jadi dia. Acara wifi ya, pakai hanya ngomong-ngomong. Jangan wifi mending kene. Tugana menang. Anjir. Kok beredel dia gelo. Ngadon-ngadon WA, ayeuna tinggal nelpon bebek. Dir, ayeuna nelpon teh salah. Ya dulu mau ieu kumaha ini teh? Halo. Mama. Halo. Di ngomong tuh, terserah. Kumaha teh? Si Koko. Halo, woi. Mak, emak. Ngomong atuh, Mak. Postingkeun deui kitu ku aing pet teu bisa nelpon nya jaga layarna loba petaan. Surat Garut postingkeun ku aing ka forum deui boga HP rada alus saeutik anger aya minusan kene jadi kudu ditukerkeun deui mah kitu neng ngajaran neng tukerkeun di forum gitu sugan mana nuramna rada gede ongko posting enak di Facebook forum FJB terkenal oge sugan anu nyantel kopok HP kopok hati lu es Tah aing nu ngamen aku aing minusna ulah diomongkeun gitu nya lah aing menang untung tapi cara ada di mana ya
mending di pasawahan ah. Orang mah teu jauh teuing. Damai lagi pasti orang lumayan dia teu jauh teuing mah lagi ah. Mungkin di pasawahan jadikeun. Pasawahan Kang. Tengah-tengah. Gitu. Cak dan di pasawahan deket sekalian balik ya mah. Jadikeun di mana Kang? Cak diraha ya. Asal ku horeang ka pasawahan ge mending kana di dieu ah. Cak adeuna. Langsung ah COD ah. Orang bari nampo aya bensin. Kenapa nanya? Kocelakeun heula. Tapi teu noclak nih. Ah siga mah beak deh bensin. Aha. Kasih caling ya sugan mana aya motor. Kontak heula ah. Ah, di WhatsApp oge teu aktif nih. Ai mana urang teh? Sugan aya di mana mah? Aya teh nya si calinga. Si calinga teh. Assalamualaikum. Salam. Di jelema teh. Dia tadi gede dia. Dia naon? Perlu naon ka dia? Ieu urang teh ieu. Oh. Aing ganti HP. Terus? Bisa teh antar COD ya. Ya, itu sawah nganter mah. Ke mana? Aing ngomongin nama sih di pasawahan manehna teh. Terus? Mungkin di kontak deui. Tapi HP urang sok lewat. Minus. Terus gitu keren HP normal. HP alus teh ngomong nama. Ya ada orang masih hayu wae, cuman Tapi urang teh ngomongkeun minusna urang teh jujur. orang mah cuman nganter mana masalah tanggung sorangan eta mah. Bantuan. Sambung. Kan maneh jadi ieu na ngingilu na. Ngomong orang lain penipu. Terus ku pahala. Ya orang mah nganter we Mah ngojek. orang kudu Ya, sorangan sekarang di jebloskeun. Sapur ngojek. Ya, Biasa tong loba cincong saya bang. Tapi maneh ulang loba gede aja. Moal. Itu dah. Moal. Moal. Nya geus atuh. Ini tuh cokot motorna di mana? Tungguan. Jadi ditunya. Iya, naik. Naik lah. Ayo tuh. Gelat orang gelat. Sok kebiasaan. Ayo tuh ada orang yang buru-buru. Angkang nama apa ya? Angus kayaknya. Ayo sini. Awas betakan. Di mana tuh main lah? Esok. Langsung. Naik Atuh nyat bedol heula atuh mie pura langsung naik da berat aing teh motor gede teh. bedol. Pakai kudu ngabedol wae kan. Terolah. Jadi itu ngabedol. Ieu ngabedol. Ayo ngabedol dari itu di. Pak, ngus tong di bedol wae. Tuh. Itu kan wadah lontang ieu. Bae maneh ieu. Itu orang lain. Cigela mau masker teu? Mawa orang mah. Kayak di pom lah. Ya pakai nah. A few moments later. Ah, kejadian HP telen ya. Mohon. Tadi atuh di dieu. Kepinggirkeun heula. Orang di dia. Di dia gimana plan? Jelemana Sugante. Di mana? Itu dia Ah, jelema tempat goreng udah temannya. Pakai masker aja. Bener asih. Karena biar teh swing sih Tapi mending kayak pakai masker, tibatan teh pakai masker. Kenaon ya? Katempuan jelasna gorengna. Oh, sih mending kena gitu. Ayo. Kenang, pajau Pradit. Oh, Pradit itu dah. Jaraknya 1 meter, jarak 1 meter. Mana apa nanti coba Kali itu. Iya, mangga dicek. Coba dah dicek dulu ya, Kang. Mohon. Mangga dicek. Mohon atuh kuda. Coba cingok. Gimana apa itu bener Nah, kita mah korban KDRT sih gana euy. Gimana kalau tapak geleng ku gilinding juga namanya. Gilinding. Oh, gilinding sarwa wae lah eta. Eta. Iya, apa itu coba? Coba kamu cekin dulu. Ya. Ini kemana tak? Paling cekeun palang sari.
Terus sampai nama geus normal. Bisa merenjang bisa. Main game gitu saya kan ada Di salah satu lumayan. Soalnya kan apa meureun? nya apa. Orang mah Bisa jadi tuh HP teh asa ku megah euy. Bener kitu teh halus. Pada nu urang bisa nelpon emak karunya nelponan wae. Sieun di jalan nya terus kumaha atuh Bang kitu jadina hayu. Wengi manten yeuh abdi bade mulang. Nah, sana nama jadi. Ya sok nya hayu. Lama cok. Jaraknya 1 meter itu. Ya, tapi yo barangnya sing awet yo. Sok hati-hati di kat itu balik. Hati-hati di jalan tengah. Balik ah. Balik. Emak sing nelpon. Itu exit. Ayo belum, balik lah. Kang, payun ya. Iya, orang bisa WhatsAppan. Tapi iya HP teh kos kieu asana teh retak wae. Loba oge retak ieu mah koban KDRT eta mah. Heeh, urut kageleng eta we sigana teh. Heeh, nyanges balik lah urang gaskeun eta mah. Gaskeun balik. Heeh, nyanges balik eta mah, Bang. Mana ka mana? Kan balik ke ka imah aing mah. Langsung ka ditu sakalian cek deui kumaha. Turunkeun deui. Ini urang cek deui. Balik enak mah geus santai. Air HP alengkeun. Aing mah ka budak itu HP nya minus naon we tadi. Dulu murah. Karena urang mah cuman minus eta heuh. Paeh wae. Asa kedeung paeh oge. Karunya sia. Saya Nelpon mana cenah. tapi kembali daripada yang nyekel HP. Bodoh ah, aingan Anu urang kira nu ieu kemarin pangecekeun deus. Sia, cek lah. Naon pangecekeun teh ya kan kumaha. Maneh cek Bari cek deui. Cing alah bari pangecekeun HP ya. Aduh. Jadi atuh. Satu urang jadi. Sarua wae meureun. Mbak. Mana? Mana nya? Iya, nukas peta teh ya cenah ngararetak deui. Tapi sugannya bisa lah jeung WhatsApp-na. Coba atuh diburungkeun. Download WhatsApp nya. Atuh kunaon eta na? Jos coy. Teuas. Heueuh nya. Ieu oge teuas. Ya telepon ye. Naon? Teuing dah telepon tak angkat. Halo? Nyami? Teka denge. Naon nih? Halo? Naon? Minggu soraan ieu teh. Teuing teh nyaho. Ah, Halo? sigana mah aing curiga. Halo. Curigana kieu. Halo, assalamualaikum. Oh, soraan wae ieu teh kumaha? Tadi sia niat rek nipu. Malah katipu. Heueuh, Niat rek nipu malah katipu, sama-sama nipu. Eta mah karma hakan ku sia teh. Karunya Nah, enak misya ngadat itu jadi ngirim duit di Arab rek kumaha ayeuna sia. Aing mendingan bisa nelpon kene ieu teh bisa anjing teh aing ngomekeun aing. Semakin ngamekan. Mung Aing kudu nyervis deui, pake duit deui. bodo amat teh urusan urang eta mah urusan urang. Dia teu boga duit jangan mea. Geus ah, aing rek balik lah. Sok eta ulah balik. Selamat Ngomekeun heula Pak ngomekeun. Selamat menikmati masa-masa kelamu ini. Mau aing pa ngomekeun heula pa ngomekeun. Kembangkan bakatmu nak. Ngomekeun teh. Paskeun. Ngomekeun heula. Paskeun eta ngorosan cenah. Aya mah. Paskeun. Umum aing teh ngomekeun heula aya tanggung jawab. Selamat menikmati hari-harimu nak. Ya, baru ngebantuan. Ya trek nipu malah ditipu aing mah. Mak, tulungan mak.